Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sasi Ramadan teh para ulama menjadikan bulan tarbiyah kanggo hamba Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana bulan pendidikan. Ngadidikna ngendalikeun syahwat. Minimal aya 4 syahwat anu tiasa dikendalikeun ku ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Hiji syahwatul batni, syahwat perut, patwangan. Lumawi aya ibadah-ibadah saum di bulan Ramadan anu tadina eta tuang leuwih teh halal janten haram. Pengendalian diri, pengendalian supaya teu salah galabres. Anu tadina tuang leuwih teh sagalabresnya dikawin tai ti dubieun ka kaluan teh jadi tai ti. Nangis teh oh, Masya Allah. Nu tadina tuang leuwih teh sagalabres teu diemutan antawis sehat jeung teu, antawis halal jeung teu, lumawi disebut syahwatul batni, pengendalian diri dina kahoyong patmana. Tuang leuwih. Kahoyong nama atuh pamisir kuring sonten we angkat ya jeung pami momotoran suatu daya protek parah tuh kebanyaran kan itu teh tuangun ngumpul di sisi jalan teh luar biasa dan upami menurut hawa nafsu mah eta teh hareuy dipeset sadaya belum dipeset sadaya murun ka di bumi teh sagala rasa aya cendol aya gorengan candil lamun deui syawarnya aya eta mah pasto siap-siap ieu bade buka Allah, eta mah jo langsung ke rumah so disangkana terbiasa mengendalikan syahwat. Mawi di sasi Ramadan, ku Allah diajarkan kamu mengendalikan syahwat ke tempat nih, syahwat perut. Hiji, anu kaduana sareng ulama ayeuna sasi Ramadan teh ngadidik urang sadayana kamu mengendalikan syahwatul kalam. Syahwatul kalam seueur nyarios cariosan anu geus sae nu mawi sawur Rasul dina hadis anu diriwayatkeun fi Ibnu Majah disahihkeun ku Al-Syekh Al-Albani laisa siyam minal akli wal syarabi anu disebut puasa teh sanes ukur nahan tina lapar haus sanes ukur teu tuang sareng leuweung. Inna masa iskuna arina disebat asyam anu disebat puasa teh eta nahan tina lagwi wal rofasi nahan tina cariosan-cariosan tingkah laku anu teu sae anu teu guna anu teu manfaat sareng perkara-perkara anu keji anu kotor hakikat. Mudah-mudahan orang sadayana dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngajaga syahwatul batni, syahwatul kalam. Hadirin sebuah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hormatan sing sadayana. Angkat dulu para ulama sasi Ramadan pun janten sarana tarbiyah kamu orang sadayana ngendalikeun syahwatul farji, syahwat keinginan untuk berhubungan. Di dia menawi aya syariat dengan upami nuju i'tikaf tebihan istri anu tarina halal di orang di tebihan panas tiris panas tiris luar biasa. Kedan didinya justru pengendaliannya itu didinya luar biasa. Bujeng-bujeng ka di mohon caket oge tege kada di tebihan menuju i'tikaf luar biasa pengendalian diri malihan mau upami dina siang hari geningan tiasa janten fatalnya luar biasa naudzubillah anu tadina halal jadi halal teras anu terakhir dari para ulama ayana sasi Ramadan teh sarana penguburan sadayana ngendalikeun syahwatul naum syahwat hoyong wae ulem tekau ninggal karpet bersih ngampar da eta teh ciga anu ngadadahan eta teh jolang sungai gitu luar biasa tekau nyaranne jolang sungai luar biasa emang hawana
Tadi di internet ngabubar. Jadi dinya orang sadayana mengendalikan hawa nafsu, saur Allah, saur para ulama, sarana sasi Ramadan teh sarana kemudian sadayana tarbiyah mengendalikan hawa nafsu, syahwat, keinginan anu berlebih tina syahwatul batni, syahwat perut, syahwatul kalami, nyarios anu teu sae, syahwatul farji, syahwatul naumi. Mudah-mudahan aya pengasaran manfaatna khusus anu ngadugikeunana umum kanggo urang sadayana. Teu aya anu sae antawis anu ngadugikeun sareng anu ngadangukeun. Anu langkung sae adalah yang mengamalkan. Sahapunten samudaya kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.